Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra budaya Sunda panidengan kumaha sadayana daramang. Mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan eta anu pikarep urang salalawasna. Amin ya rabbal alamin. Urang ngajengkeun deui rubrik hawar-hawar cek beja anu judulna gara-gara tali pocong anu kamari katunda. Sakumaha anu geus disebatkeun kamari ku pribados ieu carita dumasar kana hareuos bojong ti Kang Arnold Suharno anu ayeuna linggih di Bogor. Mung manawi kitu hapunten nu kasuhun bilih pedaran ieu carita ti sapagodos sareng mitra-mitra sadaya. Benten pami di pedarnaku juru dongeng anu hebat sapertos Mang Jaya atanapi juru dongeng hebat lainna. Manawi kitu pribados miharep mudah-mudahan ieu konten tiasa nyugumakeun tiasa katampi kalayan kabingahan. Urang caturkeun jalma-jalma nu marawa obor beuki katingali deukeut bae ka astana. Atuh bapana Oji jeung nu sejenna tambah geumpeur bae. Paguar kuburan beuki rurusuhan. Lantaran bari geumpeur gawena ge jadi teu bener. Hiji waktu malahan teu kahaja indung suku bapana si Rongod katimbris ku linggis bapana Darna. Goak atuh ngagoak. Bapana Darna ruas. Rek menta dihampura, tapi bapana si Rongod kaburu ambek. Teu antap parah deui maena ngaheumbatkeun pacul rek malas ngababuk pincurang bapana Darna. Untung bapana Darna kaburu luncat, pos serangan bapana si Rongod lolos. Tapi ku sabab teu hasil ngabales, bapana si Rongod malah beuki ambek bae. Tuluy manehna ngaheumbatkeun deui paculna. Ayeuna nu rek diarah teh tarang bapana Darna. Wus gagang pacul ngalayang tang, tapi bapana si Darna teh cicingeun kuat-kuat nakis ku linggis. Nempo kalau ribut kitu bapana Oji tambah geumpeur bae seueul. Komo pas katingali anu mara obor beuki deukeut. Hau bapana Oji nyentak. Bapana si Rongod jeung bapana Darna arina sadar. Maehna neruskeun deui pagaweana ngaguar kuburan. Akhirna ari ku dikeureuh mah ngagali kuburan teh hampir beres. Padung geus katingali. Tapi keur kitu kadenge sora jalma nu pating corowok nyebut bangsat tewak cenah. Si horeng jalma-jalma nu obor geus anjau ka astana. Katempo alumatan muru ka Oji jeung nu sejenna. Atuh bapana Oji jeung nu sejenna samar pola. Muka padung becan hasil dina kayan kitu bapana si Sobri teh cicingeun geuat nyokot batu blower dibuat bebetin ka jalma nu keur marah obor anu keur ngarudag ka tempat eta. Giliran nu marah obor kaget kapaksa marehna lumpat mundur sieun kabeunangan ku batu anu dialung-alungkeun ku bapana Sobri. Nempo nu marah obor kabur bapana si Rongod jeung bapana Darna teu mijeun waktu marehna geuat maruka padung anu nutupan layu nenti. Akhirna padung kabuka kabeh. Layu nenti gua diseret keluar. Tapi pas rek muka tali pocongna bletak bapana Oji jeung sejenna malik dihujanan batu ku jalma-jalma anu marawa obor.
Jalma-jalma nu pating corobok beuki deket deui ka perebah manehna. Bapana Oji sabatur-batur bener-bener ngerasa sasah. Untungna bapana si Rongod geus hasil muka tali pocong, geuat-geuat manehna buru-buru kalabur. Tapi jalma-jalma nu mara obor teu ngantep kitu bae. Maranehna tuluy ngarudag. Kaayaan nu tadina sepi jempling ngadak rame kuno pating corowok nguber-nguber bapana Oji sapara kanca. Lumpat ka belah kulon disusul, lumpat ka belah wetan diudag, lumpat ka belah kidul dijugjug, lumpat ka belah kaler diuber. Jalma-jalma nu aya di lembur ge karaget barang ngadenge sora raribut bangsat-bangsat teh. Maranehna guat harudang, tuluy rurusuhan kaluar. Sabarabar urang nabuh kentrong ditihtirkeun. Sakabeh jalma nu kalaluar ti imahna marawa pakakas, aya nu marawa bedog, aya nu marawa pentung. Caturkeun bapana Oji jeung sejena anu terus diuber-uber keluarga lalumpatan ke kebon jagong. Sababaraha kali lalabuh tuluy harudang deui. Ari nu harudang-udag kadang beuki rame bae, malahan mah sakuling kebon geus ditingker. Bapana Oji jeung sejena bener-bener sasah geus teu aya jalan pikeun manehna kalabur. Tungtungna maneh nyumput di jurungkun. Kabehana ngarasa tegang sieun kapanggih kudu ngarudag. Lamun sampe kapanggih kudu ngarudag geus moal aya harapan salamet. Bisa-bisa bae paseuh digedebugan ku jalma rea. Ari jalma-jalma nu keur ngarudag-ngudag harita ngarasa bingung sabab kadeungitan tapak. Geus disuksuk kana suni, geus diaprak kana negrak, nu diubar teu kapanggih. Tapi maranehna teu putus asa. Kabeh yakin yen bangsat anu diudag can jauh. Keur kitu salah saurang di antara jalma-jalma nu ngarudag-ngudag aya nu iseng nyekot batu. Blower. Tuluy dibeleur-beleurkeun ka unggal rungkun. Kuak kadenge aya nu ngaguak di salah sahiji tempat. Sorang ngaguakna tarik pisan. Si horeng teh bapana si Rongod keuna pisan tarangna ku batu. Atuh jalma-jalma teh baru ngaheun tuluy lalimpatan ka datangna sora. Bari pating corowok, tak belah dia tewak cenah. Ngadenge kitu, bapana Oji sapara kanca bener-bener ngerasa swak, teu puguh rarasaan. Ti unggal madhab kadenge sora anu pating corowok, beuki deukeut bae. Harapan pikeun salamet. Saking swakna, sakujur awak bapana Oji ngageter, ngagibrig. Pluk. Tina sakuna aya nu murag, si horeng botol jimat anu tibah cemat teh. Ningali kitu, bapana Oji jadi keingetan yen arwah pocong nu geus dikurung dina botol bisa diparentah kumaha bae sasina sapaderita leungit. Geuat we maena ngarebut tari pocong nu keur dicekel ku bapana Sobri. Tuluy bapana Oji lalaunan muka tutup botol. Aduh, aya haseup ipis kaluar tina jero botol, beuki lidah beuki kandel, terus rubah wujud jadi pocong. Bapana Oji mimikna luas. Bari jeung sora rada eureup-eureup perintah ka eta pocong supaya nguber jalma-jalma anu keur ngarudag ka tempat eta. Cikikik sora pocong kadenge nyikikik deui, piur terus ngabiur hiber nyampeurkeun ka jalma-jalma anu marwa obor. Hari jalma orang lembur terus ngangsreg mingker rungkun tempat panyumputan bapaknya Oji sapara kanca. Kadenge sora beuki rame pating corowok, kepung. Awas ulah sampai lolos cenah. Sora kantrong teh terus ditihtirkeun. Sababaraha urang jalma aya nu nyarokot batu tuluy ditenggor-tenggorkeun ka rungkun. Kocak. Koak kadenge aya nu ngocak jeung ngagoak deui. Sigana teh batu nu dibabetkeun nenggel pisan. Nu ngepung beuki cor-corowokan. Tapi keur kitu cirihil, ujug-ujug kadenge cicirihilan di luhur. Jalma-jalma kaget, marana kompak narenggak. Barang nu cicirihilan corongan ku obor, patuh guak, kabehanana ngaguak. Tulung, aya jurig,
tungtungna nu ek ngarepung teh malah papurisak palempatan teu parogo arah. Patempo anu diaradu lalabu harudang deui aya nu ti kusruk, aya oge nu nagebrak tangkal. Saking sieuna obor nu keur dicarkel ge dibarabetkeun. Untungna kaayaan harita baseuh kurut cai hujan, jadi henteu sampe kajadian kahuruan. Bapana Oji jeung nu sajana ngemplong ayeuna mah. Hatena ngarasa bungah. Corowok nyalukan pocong teu kungsi lap ledug, aya haseup meledug. Beuki dia beuki kandel, tapi shit eta haseup teh siga nu kasedot asup deui ka jero botol. Kaayaan geus tenang, jalma-jalma lembur anu tadi pating corowok ayeuna mah seukur kadenge hawar-hawar. Bapana Oji jeung nu sajena katempo pating lawenghap capek. Tapi marehna ngarasa bungah. Omongan Mbah Juma teh si horeng bener. Pocong nu diasupkeun kana botol bener-bener bisa ditundukeun. Ayeuna tinggal marentah pocong eta supaya nunjukkeun di mana Oji, Sirongod, Sobri jeung Darna disumputkeunna. Tuluy maranehna balik ka astana. Teka catur di jalana, Bapana Oji sapara kanca geus anjog ke astana. Breh, kuburu nanti katempo keneh masih bolowong sabab tadi teu kaburu diurug deui. Sajongjongan marehna areureun di pinggir makam Nenti. Bapana Sirongod ngomong ka Bapana Oji supaya ulah miceun waktu deui keuat nitah pocong supaya nuduhkeun di mana Oji sapara kanca dibeureukeunna. Sameh kaburu beurang cenah. Bapana Oji tulus ngaluarkeun botol jeung tali pocong. Botol dicekel ku leungeun katuhu, ari tali pocong dicekel ku leungeun kenca. Tuluy lalaunan tutupna dibuka. Padung, katempo keluar haseup ipis tina jero botol. Tuluy eta haseup ngagulung, beuki lila beuki kandel, terus robah jadi jurig pocong bungkeurekan. Pocong seuri ceceri hilan. Tuluy muter-muter di saluhureun Bapana Oji sapara kanca. Seot. Pocong nirorot siga norek nyamber. Bapana Oji, Bapana Sirongod, Bapana Sobri jeung Bapa Jarna sakejapan mah rasa kaget. Tapi Bapana Oji buru-buru ngebutkeun tali pocong. Wus, wus, keluar angin. Kalayang, pocong ngalayang brak nabrak hiji tangkal. Dorok-dok, tangkalna langsung rubuh. Pocong ngajoprak siga jalma teu walakaya. Nampok itu Bapak Oji ayeuna mah wanian nyamperkeun. Tali pocong diangkat siga nu rek dikebutkeun deui. Eta pocong siga nu ngarti. Hing ceurik. Nampok kaayaan pocong siga kos kitu, Bapana Oji ngomong bari ngancam, lamun teu ngabebaskeun Oji sapara kanca, pocong rek dileburkeun jadi lebu cenah. Pocong bener-bener sieun ku Bapana Oji, cung hudang. Kalayang pocong ngalayang. Ku Bapana Oji jeung nu sajana dituturkeun. Kalayang reg pocong eureun di deukeut hiji tangkal gede. Eta tangkal di tengah-tengahna katempo gorowong. Bapana Oji sapara kanca terus merhatikeun tingkah polana eta pocong. Les pocong ujug-ujug ngaleungit. Tuluy robah jadi haseup. Si saterusna asup kana jero liang tangkal. Riuk, riuk, riuk. Karasa bumi inggeng. Bradug. Teu lila aya suara nu ngabradug. Bapana Oji sapara kanca kaget. Celang, celang, celang. Laluncatan ka tukang. Si horeng tangkal gede teh beulah kabagi dua. Breh katempo Oji sapara kanca ngagoler henteu sadar. Bapana Oji, Bapana Sirongod, Bapana Darna jeung Bapana Sobri kaget bungah. Tuluy main larumpatan maruru ka anak-anakna manehna masing-masing. Oji jeung sajana diguyah-guyahkeun, tapi henteu sadar-sadar. Nampok itu kabehana baringung. Cek Bapana Sirongod, eta barudak teh mending dibarawa bae ka imahna cenah. Ka imah Bapana Oji bae cenah abi bareng cenah. Bisi kaburu meunang manten. Kek disareatan supaya sadar mah di imah bae.
lamun perlu minta bantuan ke Bah Jumad cenah. Nu sejen 107. Oji, si Rongod, Sobri jeung Darna diparanggul ku bapana masing-masing. Barang rek indit, bapana Oji inget ka jurik pocong nu tadi. Reg eureun deui, tuluy ngaluarkeun di botol jeung tali pocong. Si jurik pocong dicalukan. Predug aya hasup kaluar tina tangkal anu beulah. Seot, eta hasup teh langsung asup deui kana jero botol. Sanggeus kitu mah kabehana arindit baralik ka imahna bapana Oji. Ari jalma-jalma nu ngarepung bapana Oji sapara kanca tadi, ayeuna geus karumpul deui di alun-alun. Paranehanana neangan Pak RT. Tapi si horeng Pak RT teu aya dina riungan. Nu sahijena kaget. Sababna Pak RT teu milu. Ustad ngajak nu sahijena supaya nepungan Pak RT di imahna. Terus bring maranehna arindit. Rombongan jalma lembur laleumpang rek ka imah Pak RT. Tapi tiga jauheun aya nu pating juring kang obatan. Kabeh raruas. Ustad mere isyarat. Terus jalma-jalma nyebar. Si horeng jalma opat teh bapana Oji sapara kanca. Laleumpang baring maranggul anak-anakna masing-masing. Mimitina mah laleumpang teh jarongjon. Hapi pas sampai ke hiji pengkola, ujug-ujug corowok kadang jalma anu nyorowok. Tewak. Margi waktos manawi sakit heula caritana, insyaallah enjing dilajengkeun deui. Hapunten kakirangan sareng kalapatana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.